Ah, dia terus ke belakang. Dia terus ke belakang, Bang. Oh, siap, Bang. Nanya telepon Bang ada. Oh, siap. Baik, bantuan, baik. Halo. Ah, si Raja datang ke dia sugante kanu motor. Lumpang siya kanu angkot. Aing ka dieu bos kana angkot tuh. Melaan leumpang ti ditu, tina angkot terus ka dieu. Bos ya urang mau sayuran bos, jeung bos. Mau sayuran naon mana jati kawali ke Purwakarta. Diulah. Mau bayar sayuran mah. Bawa bos. Penting jagung, bayam. Segala aya urang bawa bebekalan jeung dahar di dieu ge jeung bos. Jagung. Ah, bawa aya. Ari maneh jauh-jauh ti kawali ka Purwakarta. Sayuran pos kieu mah di dieu ge loba. Nah aja urang tadi bawa sayuran ngabelaan jual celana di pagi tadi kan urang mau bos. Mana bos mah ayeuna barang dahar tadi ieu diatur. Oh, udah ada pos kieu mah di dieu ge loba tuh ja. Ari maneh keun we di dieu meulina, teu kudu di kawali jauh-jauh berat-berat mawa. Oh nyanggeus tuh bawa ka jero heula ja. Sok apikeun, mana bisa rek dahar heula. Kudu simpen ka jero, mana dahar heula. Gampang bos simpen mah urang yang belilan celana bos. Punya aing kikianan bos ku dieu. Celana naon gitu? Kan ieu urang ngajual celana di sepatu. Dipake naon duitna? Kayak dipake dari ieu urang. Bukan goblok maneh mah ja. Majual calana ngabelaan jang beli sayuran jang kain di kawali ka dieu. Ka Purwakarta. Beda kumaha deui bos. Pangabisa dengan sakieu aing teu boga duit melaan ngajual celana kan aing mah wayahna gantian heula ieu celana yang di celana aing punya kieu di sarung wae. Ah karep teuing aja. Si arek di calana teh di calana ge. Sok we ka jero heula make samping maneh aing rek ngalapan motor. Ih, coba bos ini tega. Aing di sarung unggul nya ka jero. Coba teu pake selepak bos. Halo guys, berjumpa lagi bersama Raja Ender. Jangan lupa di subscribe channelnya Raja Under. Well, Well.